Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak SD juara sadayana. Tepang deui sareng Bu Upi dina pangajaran basa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna sadayana? Mugi-mugi sehatnya. Aya nu emut keneh materi 2 mingguan kamari? Leres pisan. Materina nyaeta ngajaga kebersihan waos. Nah, supados emut deui, hayu urang regepkeun deui videona. Papa, don't go. It's my job. He's here. He's here, man. He's here. Captain, what do we do? Hold on. Let me think about this. Look out! Get down! Stand your line! Do it for the cause! Steady, boy. Steady, boys! Regroup to the front line! Like left! Like left! Sir, what do we do? Abandoned tooth. Push the ship! Push the ship! Push the ship! Sir, it's stuck! It's stuck! It's my job. For the cause! Good job, little trooper. Here's a lollipop just for you. Murang kali sadayana dina baham jalmi teh aya sababaraha jenis kuman. Tapi teu sadaya kuman eta teh ngabahayakeun. Mung upami teu dijaga kesehatan sareng kabersihanana, utamina letah sareng waos teh, sababaraha jenis kuman waos bakal nyababkeun masalah kesehatan.
Ieu aya sababaraha kebiasaan anu nyababkeun kuman jahat teh sumping teras ngaganggu kesehatan. Anu kahiji nyaeta seueur teuing nada anu amis-amis. Contohna coklat, permen, kue, jeung sajabana. Anu kadua nyaeta males nikat waos. Males nikat waos teh bahaya pisan. Masalah kesehatan anu disebabkeun ku kuman waos nyaeta kahiji waos bolong. Anu kadua bau bahang. Anu katilu nyeri waos. Kusabab seueur kuman waos nu tiasa ngaganggu kesehatan, jadi urang teh kedah leres miara kesehatan sareng kabersihan waos jeung letah urang. Carana nyaeta rutin mersihan waos 2 kali sadinten, ningkatkeun konsumsi katuangan nu ngandung serat sapertos buah sareng sayuran, ngirangan katuangan sareng inuman anu amis, sareng rutin periksa waos ka dokter unggal 6 bulan sakali. Kumaha? Tos emutnya ayeuna mah materi ngajaga kebersihan waos. Tah ayeuna aya tugas ti Bu Upi. Tugasnya naon? Mangga dicek di numap masing-masing lembar kerja Basa Sunda sareng lingkungan. Ku hidup dikerjakeunnya sareng dikempelkeun. Tong hilap dipasihan nami sareng dipasihan nomor absen. Mung sakitu ti Bu Upi. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun nya sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.